Terus baik taluk cia sia rupa belet tapi belegu anjing. Bedana susu tepung jeung susu murni. Ari susu murni mah susu parawan, ari susu tepung mah susu nini. Nah, kapan dininin mah susuna paranjang jadi lamun dikitukeun teh tepung aya. Boro-boro nini si Nendede geus tepung gitu. Sok maneheun. Si lain teh boga nog teh tilu. Boga nog ti aing tilu. Saha nu boga nog? Kayang si lain saha? Sok bae aing nu boga nog, maneh teh boga nog tilu. Dicokot ku aing hiji tinggal sabaraha? Anjing pertanyaan TK goblok cuma. Ya, lamun nog tilu dicokot hiji tinggal dua eta teh. Cek saha? Cek aing. Nah, sabab numutkeun rumus matematik tilu dicokot hiji teh dua eusina. Salah. Da make salah anjing. Salah. Salah naon ai sia? Salah cek dewek. Naon? Taluk teu. Keun bae taluk anjing. Tah. Cek dewek oge ulah asa ngap teh kitu. Si lain teh boga nog teh tilu. Dicokot ku dewek hiji jadi tinggal dua. Teu cek aing mah tinggal tilu. Nah, kapan dewek nyokotna ge teu tulus da jeung si lagi papisah goblok. Anjing goblok nipu si anjing. Anjing ai teu tulus mah tong dibejaan atuh anjing si teh. Dipake carucing si anjing nu kitu patut ge sia. Eueuh huntuan. Eueuh panonan, eueuh bibiran, eueuh tulangan tapi bisa ngenyot getih sia. Tah cek nu lala juga shoptek. Di bejaan euy aing aya. Teu maci di bejaan ku si Wandi aing ah. Gelo nyahoan euy. Aing tarucing teh nu ngandung misi goblok atuh si teh. Lain ka mana karep we. Gelo cing aing sok. Paheula-heula amak gajing aing mah. Saha nu dihina amak berarti eleh. Sok. Jawab kumaneh. Bebas ngahina mah. Tek-tek bengek kitu hanteu pek nu penting ulah amak. Sok. Si goreng patut. Amak teu? Teu, can anjing. Pemanasan eta mah anjing. Si bau kelek. Teu. Si resep ka pamajikan batur. Teu. Hayang nimu urut kolot. Anjing. Jorok modal anjing. Si taina hideung. Si jorok modal tarangisang anjing. Ambak ente anjing. Tuh anjing deh teu goblok deh. Goblok euy. Amak anjing ayeuna mah sia. Si nongtot bool. Si boolna nongtot siga cumi-cumi anjing. Si boolna dadas. Si tarangisang batur mangisang teh cebok teh ku cai, sia mah cebok teh ku bubuk batu. Nu mata kliang bool mane mah ledeh. Getih wungkul anjing, raheut ku tungtung batu. Wah, moal ambak aing. Si resep ngecolokan conge. Wah. Batur mah kopi susu teh ku susu bendera, sia mah ku bijilna tina ceuli. Taluk teu? Teu, alah anjing hese euy ah. Taluk anjing asok ayeuna maneheun ah. Kuat mentalna si anjing deui euy. Denge ku sia. Anjing tong make deungeul. Punten goblok si anjing. Mending ngabelet tau ku si teh. Aing ada anjing balas ah. Sok.
si Jewang anjing pan teu meunang neungeul da ieu gelut teh silihina jadi dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa si laing teh jadi jelema teh gede hulu teh ambak anjing can ngahina aing mah kakara pendahuluan anjing pendahuluanana peureus kieu si anjing naon anu dibangakeun ku si laing naon anu diagulkeun ku si laing pangna si laing somong da batur ge ka si laing teh geus pada nyaho yen si laing gubragna ka alam dunya si laing teh lain bijil tina palawangan inung tapi si laing teh bijil tina liang tai amak teh ente anjing hatena mah amak kan sin eleh urang kene antep kumaha sajarahna sejarah ya asal si laing inung si laing keur ngising kaheujeunkeun bijil maneh berarti sia teh katai teh lanceuk amak teh ente anjing katena mah amak kan si neleh urang keun antep goblok sia mamahnya anjing aing boga dulur waduk anjing amak teh henteu cicing teu mah kaduhung diajak si anjing sikit tomat sikit cabe jeung tangkal genyer anu napal dina tai tak kasia teh tateh emang manya aing boga alo waduk wungkul jadi lamun aya budak keur ngising teh aing teh kudu ngahormat di mana taina nolol teh kudu ngomong wilujeng sumping om masih ya goblok teh mah tadenge ku si laing inung si laing teh lain jelema bener inung si laing teh bonon ciroke ubrut jablay salome perek ublag cek budak leutik mah odong-odong bisa ditumpakan ku saha wae reuneuhna ku si laing inung si laing teh lain ditumpakan ku lalaki tapi inung si laing teh ditumpakan ku hileud peuteuy jadi bapak si laing teh hileud peuteuy cing cobi kinten-kintena aa amak teu ngareng apunang jantung bener aduh amak nyamak kan anjing sia mah menengahina teh bebeakan ongko bebas sugan teh moal mawakana waduk pikir kumane anjing nah, kebayangkeun lamun poe lebaran batur mah sungkem teh kana suku inung ari aing sungkem teh kana pucuk waduk pikir ku si anjing samanya anjing keluarga besar wilujeng sumping di keluarga besar waduk aduh nyari angen aing pot benang tah jantungna pileleyan aing rek balik loh balik ke mana sih dek rek balik ke Allah subhanahu wa ta'ala loh innalillahi wa inna ilaihi rajiun nah atuh sia tiba ngajak kieu sia teh da kahayang si laing dewek mah henteu keun bae da geus nasib yen urang teh keluarga waduk keluarga waduk Pak narima pot aduh da urang nu salabet ngajak kieu nuhun atuh si laing ai sadar ngan sajan aing balik
Omat aing mikape amanat ka pamajikan urang. Bejakeun ka pamajikan urang mun urang maot omat kitu. Imah nu di komplek tong dijual. Nah, Da ngontrak di dinya. ya heueuh goblok aing ngontrak mah teh. Dan nu batur. Pot. Mun panggih jeung tai. Salam gitu di urang. Anjing sia. Goblok. Haling ah, ulah sia. Atlet ieu mah ieu beda ya. Beunang eta urang urus ronde kahiji parantos rensi ada diuningakeun ku teh Teti kulang eta Bah Dedi tinggal tujarajag deui kulang Lapula im. Deh lapula deh. sok kayaknya Mong lapan dedeh mong. lain deh eta tanu dugu urung ieu mah ieu batur eta mah lebih kalau tong jemlong Lapunukna mong. ronde kadua parantos rense diuningakeun ku teh Imas eta dicikeun yai ehei lain Bah Dedi biasa nama ronde kadua TKO sih ya biasa tapi si ieu aya kekuatan di tengah nah dibere naon ku Bah Dedi dibere batu alis sadre batu alis paingan kuat aduh si jadi lincah ayo nama saya tuan sok atuh ya anak atuh Lieur anjing teh. atuh banget
benang urang salapna tuh. Alah KO geus kieu. Aling. Awas ngabring cicing da wala cicing. Kudu ku bedog nu kitu mah ku aing. Ngabring heueuh nyaho aing ngabring. Saha nu hees atuh. Kurantaran loba ngabring gitu malah lain labareun tanah kudu ku ieu ku aing da. Sia. Jangan ku bedog ku aing. Cingasaan padungdung teh euy. Cing menta dibarengan menta tepak dua dina lagu Wangsit Siliwangi ditujukeun ieu lagu teh kangge kasada penggemar wayang golek ya. Tiga Rajati ti Ciwaru, ti Lur Agung, ti Andamui sadayana, ti Cigedang, teu hilap ke Kapun Lanceuk Kang Haji Wowo, oge teu hilap kapun Bapa ngintunan ka urang Sinang Suka ka pangresna Bapa Mantri Toto ti Sinang Suka, Kang Acim Simsuk, Kang Haji Jana pun Lanceuk Dalang ti Kuningan. Kalaresan atuh di dieu oge pan di palih dinya aya dalang. Ya. Dalang pangresna Bapak Ading Wijaya. Mudah-mudahan mararajeng pun dan kitu sanes bade ngalangkungan. Teu wantuna lutur gunung paleh saja alas imadara akang ku kapaksa we kedah kaul ieu ka Bapak Tajuman. Ka dieu kitu ka pangresna Bapak Dalang Ading. Nya. Kaul kitu kaul kitu kaul. Urang kumpul ngariung. Hah? Kumaha? Dalang Andi Walahar. Alhamdulillah duh pun adi murid pun bapa teh dalang ti Walahar. Seueur geuning dalang-dalang teh di Kuningan teh mudah-mudahan mararajeng sadayana nya. Atuh di Ciwaru di Karangbaru pan aya pun lanceuk Bapak Dalang Dali, muridna pun Aki. Ya, Dalang Acil. Anu boga wayang nangan tilu. Dulu si Imong Sorah Wangsit Siliwangi manawi aya pangresana Bapak Kades Baok ya sadayana kume aparatur pamerintahan di Desa Baok tuh diwiji-wiji ka sadayana kumah Wangsit Siliwangi dah lah ngeunah
Besak Sor Besak ulah mayunan coba mukus dias mawarisan yuk truk keluar cacandra Siliwangi pupunan Siliwangi kinandar kesatria wasit pitutur mulut as manulur bertugas nuluhur numpas nafsu anu takabur kemang berem tepak tilu kembang modas nebarodas kitu meureun kieu meureun patepang bati wa asna kitu meureun kieu meureun patepang bati wa asna kembang berang nebarodas harejo jambu medang kembang berang nebarodas harejo jambu medang kitu meureun kieu meureun wa amprok jeung bebendang kitu meureun kieu meureun wa amprok jeung bebendang aling di belah mana walah ngaburing itu kidung di belah mana mana musuhna waing dilawanan di belah mana si Gatot Kaca ngadenge beja boga balar cenah ngaranna teh si Pecrot
kiwari mamawa bedog teu sieun mana si cepotna ieu alah anjing alah mamawa bedog anjing kurang ajar sia si laing teh balan si kalalembusa kajeng kalalembusan bener simpatisan aing teh dipati karena teu nyaho sia dewek simpati dan kaca urang pada nemongkeun kamar jeung licik maneh mamawa bedog dikadek ku aing sia bencar tuh geuning anjir getih ngabayabah kieu do bala ieu getih ngabayabah kieu teh lain getih ale-ale eta mah sia mah kalah bejakeun modalna di belah mah janajan pinter ngukir langit ngapak mega aing modek mundur sia jurus aing setan jurig jin gandarawa montong olo-olo jin sakti moal lumpat aing bangsat mana sing mamawa bedog euy modal sia dipencit ku aing sok sia Kebala yo ale-ale meni lebar lain ale-ale getih sia mah aing ale-ale sia getih sia di bawah badami sia mah maju iblis yang hareup sia setan yang hareup goreng patut kelong wewe anjing beakeun pangabisa maneh teh sabuta rasakeun panakol aing tah geningan liar aduh alah aya nu ngucur alah aya nu ngucur alah jadi getih eta mah pantas nya sugan kayaknya tanean getih teh meuni kareueut kieu alah aduh bagawor kitu eta getih tina tangan euy aduh irung nih cekrau
modar anjing sia ditakol ku aqua galon wae haling reng oke Kang di belah mana biar pasukan ISIS datang orang Kuwait ya pasukan ISIS sok gerak usik kaluargan kencahe nyawa kadekeun ka kemerdekaan kuring dawala urang pada opo begalan pati singkirkeun dua leungeun kenca ka bakatu urang maka dia teh lain rek gelut damai pan urang teh saagama pan urang teh saagama atuh nuhun urang ka dieu teh lain rek gelut urang teh keur kaayaan teh ngarareunah awak gering urang teh sirah lieur panon burem biwir parait angan mural bedeng murilit kunaon atuh maneh teh gara-gara ngadahar baso nah dahar baso make jeung geuning pandahar baso mah nyebeuhkeun kana awak nyehatkeun kana awak matak sehat da seueuh barang dahar da ngadaharna teu dikunyah teu dicapek dikumaha digaya diterei buleun neureuy buleun saberiji 17 sikit ajeng tanggunganana pahingan atuh murah ganangan aduh hayang utah aing teh hayang utah hayang utah sia teh rek utah bleguk jauh-jauh ti Kuwait datang ka dieu kadon utah yang utah geuraku sok batur mah ngabom sim utah deh dek utah baso sok dibadahan ku aing lebar aing bener mah teu dicapek utuh keneh mah ngaguluntung meureun hiji walau aya keneh ngaheos kitu beak sora meureun tanean di dua bener mulu walau tengareunah sok utahkeun deui baso sapi jeung baso ayam jeung mulus we bener walau aya kene eueuh aya sok utahkeun deui mah ngemplong eta nu walau beuki parah ngap nyelak kajian deudeuh teuing jang tamarakan pisan dahar baso atuh diteri buleun jang ai ibu hajat kagungan bawang daun gitu rek dipasak deui lebar ali
pampuruncing ku aing macem-macem tojos ku aing hayo di belah mana hayangnya sang harapan ku aing dijotos ku pampuruncing ulah syamatkan ya yang mana teh lalalala detik ya menit ya mana teh bakal maon sia teh lalalala rasakeun asap wasap modar curik sia dolola purbaraya beak pamili leungit pancaka kinu masing pati tu makaning pelaya gas gara-gara maneh anjing tes gara-gara maneh anjing tes sia ala anjing boceng aing di Tanjung Siul ala punuk di jejak anjing ngural aing hayang utah anjing 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 walau anjing mih aing keluar deui walau mih aing keluar deui anjing pangkaning 7.000-an anjing dek di dahar deui lebar anjing aduh tong geuleuh aduh sia geuleuh gelo sia dihakan ieu bongbusannya dikukusan aya cabe beureum jeung bawang beureum aya dobogan nya cik aing ge susuguh we nu kitu mata kanu hajat lamun ngapayang teh fungsina susuguh teh kitu ngan hanya ka bakakakna sapotong beureun geus dihakan ku panayagan sabeulah di jalaraha teh kana bakakak wae pot Hollywood